aya nama ada jelema teh kitu aya waktu ngeclok suraseri aya lepabah belabah mayar kana ka urang nu kudu tugah tagih hoream sieun katambahan doraka jiga nu heuh tangga dalil teh ayeuna mah kieu kamari teh ulin ka imah tetangga karek aya opatan bikeun KTP jeung kakak jeung ngiluan kana kelompok itu Bang Emo kacau ongkoh minta kahadean tapi batur dititah asup kana jurang kahinaan. Jadi lain Allah nu teu ijabah awak urang di alam dunia nalika geus diijabah kahadean bet nolak kana kahadean Allah kahartos. Bapak-bapak ge sarua ya Allah paparin abdi kasayan jerut turun ti masjid kurumuy tatangga ngabring kamarana mang ka sawah sarolat heula atuh tong sok hubudunya hirup teh eta cikene balik ti masjid nah batur jug diomongkeun mun batur boga salah mun batur boga dosa ku salahna maka urang ku ngomong kitu boga dosa ku gibahna sarua garelona cicing rada asup ka ibu di mana mang ka kebon bari 4:30 sarolat henteu nya salat di masjid atau salat teh naon ngabangun masjid kalaka jiga pasaran sarolat heula di masjid tong sok hubudunya hirup teh maot isukan wayahna nya kitu nyeri we hate batur tah hampura bieu ladang salat minta kahadean boro-boro di akhirat di dunya jeung jelema eta geus goreng bener mun bapak bener hayang kahadean jerut turun ti masjid leos ka warung meuli kopi jeung udud kasampak aya budak tatangga ngahulang jiga nu hayang jajan tembus atuh rasa urang karena rasa itu peka atuh ieu budak wayah kieu cicing di warung buah aya pangabutuh ujang ka mana mamah teu aya ka mana bapak maot cicing jeung saha jeung nini kunaon ujang ngahulang hoyong jajan muhun kok jang sok isuk deui mah ka bapak barang penta duit mah keur jajan eta tah ladang hayang nyieun kahadean ngan da hese jelema menerjemahkeun doa eta teh hese iwati jelema nu peka hatena kakara ngarti kana eusi doana utak aya ngadoa tong luhur teuing bisa teu kataekan ya Allah paparin abdi kasalamatan dunya akhirat cekeneh kaluar ti masjid ngomongkeun batur salamet ditonyok